Aduh, Nyi, zaman ayeuna nama Nyi, bahayalah loba penipuan hipnotis ayeuna nama. Penipuan hipnotis kumaha maksudna, Kang? Asli Akang tadi kahipnotis. Kieu ya ceritana Nyi. Akang teh balik digawe. Mawa duit kudunungan teh dibere duit. Nya. Balik lempang Akang teh. Eta jol di tengah jalan aya nu ngagupayan. Di deketan bae ku Akang teh sugan terek mere milih. Akang teh sadar. Diajakan ulin, kolayang, koloyong. Diajakan ka ieu lah. Ka toko baju, coba meuli baju, meuli calana, can nyadar Akang. Tutur-tutur bae ku Akang teh terus. Eta nyadar-nyadar duit Akang beak Nyi. Ah, bener hipnotis zaman ayeuna mah. Eta nu ngahipnotisna awewe lalaki, Kang. Pugu nu hipnotisna awewe Nyi, mata Akang teu nyadar ge kalah mundur. Naon, Kang? Eta mah lain kahipnotis, eta mah mahugi awewe.